didinya sebentar kuring. Kela salah dewek salah konsep. Lah menyebutkan didinya, berarti kuring. Cik balikan dia. Anu bodak teh kuring atau didinya? Kuring. Kuring. Serba salah si monyong euy. Urang buktikeun ayeuna sia saha nu budak Ci. Ceuli katuh Cirebon. Naon? Cirebon. Ceuli kenca. Kuningan. Salah. Maknya ceuli katuh Cirebon ceuli kenca ka Kuningan atuh beula sia. Oke nya euy. Ayeuna mah kieu we atuh urang ngabuktikeun mah urang silih tanya we lamun teu bisa ngajawab berarti eta budak. Sok Cikan sok kumaha. Ngaran si lain dawala. Panggilan dadau. Tempat tanggal lahir Sukamana? Garut 17 Agustus tahun 2017. Nah orang-orang itu mah dewek we atuh. Cik ayeuna akang ngaran Cepon, panggilan Cecep, tempat tanggal lahir Sumedang tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Bintang eta geningan anu gambar lauk Naon gambar lauk? naon Leo eta mah atuh gambar ucing pan lauk teh dihakan ku ucing aya ku kituna. Ari si lain bintang naon? Kamari mah Pisces ayeuna diganti jadi Leo. Nah diganti heudak kuningan dina ramalana goreng wae euy Pisces teh. Eta ganti we jadi ieu jadi Leo, lamun Leo goreng keneh rek ganti jadi Scorpio. Lamun Scorpio goreng keneh rek pindah ka Cicaheum. Rek naon sia monyong. Elah. Naon? Udah. Ngomong naon dari mana? Naon? Udah. Ada mana mah gancang deui atuh. Naon cenah aya deui? Naon? budak. Dewek teu bisa nanya siga kitu mah. Cikan kumaha? Awewe hiji lalaki hiji. Wah asal ngajawab. Naon maksudna? Akuring teh boga budak dua awewe hiji lalaki hiji. Dewek teh bisa asbun siga kitu mah. Sok. Doma hiji, sapi hiji. Apa teh bieu kuring nanya naon? Naon? Cek kuring teh pertanyaanna akang geus merkosa naon wae. Ku akang bieu dijawab doma hiji, sapi hiji. Astagfirullahaladzim. Teu kahaja monyong euy. Teu kahaja ka doma mah. Da kumaha kitu? Pandaweng teh keur kiji. Heeh di hareupeun doma. Doma teh mundur bujurna teh. Atuh dilempeng we dewe. Ari ka sapi kumaha? Ka sapi ya aku teu kahaja. Gawe keur kiji di tukangan sapi. Terus Eta bujur sapi teu dayekeun mundur. Dewe nu maju ka hareup. Saha ngaran sapi ya mana? Arwina Putri. Barek ah. Ya, tong sok leuwih subanyoa teh sia teh. Pan urang teh keur ngaji ieu teh. Urang teh pan boga niat saja nyuprih pangarti nyiar pangabisa. Tah ilmu teh kudu diamalkeun. Pan ilmu teh saur katerangan al ilmu nurun ilmu itu adalah cahaya. Bener ilmu teh cahaya. Akan apa ilmu sholat tahajud? Apa? Tapi nah Allah penting hees wae. Kuno. Akan apa ilmu jeung dulur kudu akur jeung baraya tong pasea? Apa? Tapi nah geuning ayeuna kabuktian ajeungan jeung ajeungan ribut wae. Akan apa ilmu zakat? Apa? Tapi nah korek. Lain korek dewe mah euy. teboga Buka duit. Waduk sia. Ilmu teh nurun. Cek santri disebutna al ilmu, ari al ilmu teh mubtada.
naon mutada teh palanggaran mutada wal ismul marfu al ari anil awamili lafiyati isim nu diropakeun nu subung tina amil bangsa lapan